Gedong dhuwur kali sambung pakulingan ya sepi tintri pepetetan samia murah samia murah paling ben lan jeruk manis kacarios di palemburan tumaritis di perkampunganan nyatana mangujung salah sawios hansip di eta palemburan nyatana di palemburan tumaritis lemur singkur sisi gunung hejo lemok dang daunan curcor cai duharerang kamu mana dina tanget ayeuna ieu mang ujuk teh menakan kabunga nu taya papadana sanaos dina situasi kondisi masih kene mahabu nyatana wabah corona nyatana ieu mang ujuk teh menakan randa ngora nu geulisna kawanti-wanti endana malih warni nyatana ngahaja mang ujuk teh caritana teh PDKT pendekatan teh tetarana dugi kabunga nu taya papadana Damang sadayana alhamdulillah kumaha amang damang alhamdulillah damang aya picaritaeun saeutik eta amang picaritaeun naon amang teh apa neka tumaritis teh tadi teh ka jalan nya di jalan teh aya tangkal gede baras aya randa aduh asa bunga amarwata suta ieu hate euy bunga kumaha kunaon amang teh heuh teuing gara-gara ganteng muning teuing gara-gara tadi teh asa ngadangu teh amang teh bade nyarita heuh asa teu ngimpi-ngimpi acan penting teh nah oh gitu kumaha nya gosip lain gosip nyaan ieu mah nyarita naon penting teh teu nyimpi ngan tadi pas reka tumaritiskeun kumaha terus di jalan teh mangi wewe weh kumaha wewe teh wewe geulis kumaha wewe geulis teh baju beureum weh terus kumaha cenah ciga nama rana teh euy sidik-sidik karena naon dana kolot atau kolot meureun aya rupana mah ora kene ngan teuing teh jerona geus kolot curana mah jika nama lahir bener teh tapi asa keung teh dewek nyerita sorangan teh kumaha tuh kudu dibaturan tuh heuh atuh canggeruan RT mana nya teh RT teh Kang Kang naon make jeung ngageulon we uju cenah teh ka dieu baturan heuh
mana teh ujung meni juga wah meni atoh kacila meni teh rupaan hanya kita bunga kumaha tuh kunaon meni teh Ngimpi cenah Kang ngimpi cenah peuting cenah bisa ceritakeun mah tadi mang teh ka dieu teh keur leumpang terus kumaha cenah di jalan teh manghe awewe awewe sia masuk kasamari tingali ngimpi Kang eta mah ngimpi pusing awewe jadi-jadian meureun sia teh demi Allah teh bohong di mana tadi jalan urek ka gapura alah mali mah pagawean dengan kasmaran we pagawean teh ai pan mane teh geus kawilin uju kungsi baheula oh ayeuna teh dududaan mane teh arunya mane teh matakan teh keur nguriling we keur nguliling ada teh sugan we anu namplok atuh nya urang teh da sabeudara teh ulah naon fokus teuing ku nguruskeun wabah corona laras da perlu urang teh beraktivitas ya uju nu matak urang teh kitu Kang pisan sehat pan aya aktivitas lain hartina pagawean macul wae jeung segala rupa pan aya aktivitas heuh sabulel maneh neangan jodoh geus kasum aktivitas teh aktivitas kumaha aktivitas neangan pi pamajikangeun meh nyaah ka budak saeutik kitu benar gitu lain meni gaya rek manggihan awewe mah meni lah meni kulimis maneh sekarang mah mandi Kang lain mani kesang puhi teh nah make kesang kumapan peuting teh teh justru penting ngaliwat ka jalan teh sakara reueung nah make jeung segala teuing atuh pan bieu teh ngaliwat ka kuburan paingan aduh yo ulah keung ngaliwat kuburan da urang oge kabeh teh bakal maut eta teu ngawe bisa nih kabeh ge urang teh nu sakumna di alam dunia teh bakal maut kabeh oge sia teh maka jeung sieun sagala sia teh matakan kitu asa keung ningali batu nisan teh ulah anggura saya keur ngingetan urang da urang teh jaga bakal heuh kitu maut dah hirup teh urang teh ngadaguan maut kabeh oge 20 jam 24 jam teh urang teh nungguan maut urang teh laras laras tapi asa kumaha nya kumaha geuna can siap pun maut teh mata kudu dipersiapkeun ti ayeuna da urusan penyakit mah ju dengekeun maneh urusan penyakit mah eta mah geus takdir ti Allah Subhanahu wa taala jeung moal dibeja-beja sanajan aya wabah corona batur loba anu ngageletuk maut ku akibat wabah corona da geus waktuna mah bakal waktuna dihimpinasi keur sahyang widu teh bakal maut dina waktu dina manehna gering dina wabah corona kitu ai lain can waktuna mah da moal teh teu apalnya Kang urang jadi beban pikiran ya nu matak di dinya teh urang teh intina mah perlu sabar ikhtiar tur wakal ngadoa sapopoe kitu yuk tah deui tanggukeun mang daungkeun tah syukur aya anu ngingetan mah jadi molongpong hade teh awewe mah kudu sareungit atuh tah kitu urang teh perlu manggih awewe nya bete manggih geulis awewe teh lain geulis deui glowing nah itu teh make jeung glowing meureun glowing sote kasorot lampu saha ngaranna kenalan heula mane teh kenalan kumaha kenalanna kumaha cing ngan poho deui teh nah tah teh lain mau caritakeun naon malu mah itu teh maneh teh ujung di mana awewe da cik hayang ningali dewek atuh tuh di deket gapura hayu cek tepungan geura hayu deket gapura beh mana beh ditu nya beh ditu hayu tuh nyaan si Uju jeung keur kasmaran cenah deuleu ya keur bunga meureun ka keur beger teh beda ai ngaran-ngaran jelema nu keur beger mah meuni aduh sumringah ayeuna mah Kang bucin teh naon pan ayeuna mah keur
usum singkatan dulu. Kumaha singkatan kumaha? Model ayeuna dengan bucin tadi teh cek maneh gini naon Naon teh? bucin? Budak cinta dengan naon deui? model ayeuna bocan. Naon bocan? Bobo cantik. Terus ayeuna bonen boboneng tet. Aya deui bobonon teh. Naon? Boson. Naon boson? Itu cerita boson teh. Tukang eta mah. Tukang Tukang balai lama keur usum singkatan nyangan awewe geunan jam budak zaman ayeuna mah tobroning si Uju nu geus umuran. Budak zaman ayeuna we bobogohan teh nyangan tipe paribasa teh. Kumaha kitu? Model ayeuna lamun pagaweanana eta lalakina teh pagaweanana teh ngomome onderdil motor kabeh tipena teh jiga onderdil motor. Eta teh Model ayeuna sepion. naon sepion? Di tempat sepi langsung on. Aya deui. Naon deui? Model kenal pot. Naon kenal Baru kenal langsung nyelepot. pot-potan. Model ayeuna nu alus mata. Naon tah? Shock breaker. Naon shock breaker teh? Digosok langsung kureker. Ngahir-hir. Aduh, beda lamun jeung seniman. Kumaha seniman? Seniman tipe alat musik seniman mah. Kumaha? Model ayeuna kendang teh tukang kendang boga tipe. Kumaha kenang? Kentutnya berkumandang. Aya deui Kumaha? model Sharon. Nah, kumaha? Karena sebenarnya digas langsung dirontok. Sharon gas langsung ngarontok. Aduh, ampun juga gitu. Aya deui. Naon? Boleh tukang kacapi. Kacapi kumaha? Kacapi mah kacau pisan. Tukang kacapi mah nepi ka ieu buka ka bogoh jeung atuh. Karunya. Karena sebenarnya teh kalutan jeung kuda rengong we cenah. Taruh penletipan gitu. Model ayeuna aya. Aya naon deui Kang? Model tukang simal aya tipena teh simal. Naon simal tah? Di sisi langsung Maeng bal. Nyaho di sisi langsung main bal sebelah teh di sisi langsung tatanjongan duk gitu. Merah mah gepreng cenah mah. Gembreng ganeng segala dialungkeun nu mata. Rumah tangga nanti gitu rumah tangga jeung maneh nu. Kawas lagu. Model tipe-tipe geuningan lagi. Model ayeuna barudak sakola keneh anu SD, SMP, SMA eta teh aya tipeuna oge. Kumaha tipeuna kitu? Model SD singkatan tina sekolah dasar. Lara. SMP sekolah mencari pacar. Nah. SMA sekolah membuat anak. Aing geus nyieun anak teh kuli we Aduh si Uju teh nyangkal alampahan beka kituna Uju. Susuganan we atuh. Geus kolot si eta teh tapi dah karunya ngaranna ge heueuh. Ngaranna ge kitu geus kolot mapan geus loba heueuh kacape. Alhamdulillah la ilaha illallah. Alhamdulillah urang teh tepang deui dina episode anu kadua. Alhamdulillah. Masih kene sasarengan sareng Raharja Kemuliaan channel. Laras. Anu disuklak di siklukna di kulon di wetana. Mudah-mudahan sing dipaparin ginanjar kawilujengan. Amin. Sing dipaparin kasehatan teh apan kitu nu matang. Urang teh senajan dina situasi kondisi dina pandemi corona COVID-19 teh Laras. tekenat-kenat akang unggal episode ngabewarakeun kudu sing caring cing Ageh kancing. sing caring set Ageh ikan. lakukeun sing caring sing pake kancing sing caring set pake iket sing caring sing pake kancing sing caring set pake iket. Oh sayang eta teh lagu naon teh? Nah, sing saring sing kancing. Lagu bajing. Lain lagu bajing, sing saring sing pageuh kancing gitu, lain sing saring sing pageuh bajing gitu teh. Jauhan lain nya mending unggal episode hayo we ngomong teh bajing ucing onta sagala sebutan mah. Keur bae Kang. Kebon binatang sasatoan. Tak kitu lumata urang teh kudu sing waspada permana tinggal teh. Laras Kang. Keras hati-hati. Heeh nepi ka kitu nya urang teh heueuh
ngabewarakeun teh mah unggah episode heut kudu mematuhi protokol kesehatan. Laras kan. Diantarana nu kahiji mencuci tangan, Nu kadua memakai masker, Nu katilu menjaga jarak. 3M teh atuh. 3M. Oge anu mana alhamdulillah ieu teh lain saukur urang Sunda hungkul nu nongton teh. Kantenna. Di Jawana, Batakna, Melayuna, wah komplit. Dan juga Kang Cepot membewarakan terutama kepada para penonton channel Raharja Kamulian. Terima kasih yang sebesar-besarnya, begitu kan? Betul? Betul iya, sekali gitu. ya, Kang. Halo, Bapak dengan datang, Pak. Naon jang? Ieu ada kali itu ningali ka Bogoh si Uju. Amuing Uju. Syukur bagja nu taya papadana eta si Uju geuningan sakara-kara geun boga pipa majikaneun. Alhamdulillah. Alhamdulillah we Bapak gitu. Bapak di mana ka dieu Pak? Cungik teh dewek di kenangan gitu udah. Beda pan Pak ieu mah segmenna Cepot Show. Amung lebih ka kitu eta tapi alus tukang kenang teh. Di mana teh? Aya dua Pak. Anu hiji di Sinangkasih Cimara eta teh Cisarua. Nu kaduana wah moal baja-baja emas di Bagdad. Rusia mahal impor ya. Tukang kenang SMP 5 teh. Impor Tukang kenang impor. Cager ilaing ujang. Alhamdulillah Bapak aya hibar. Syukur ai cager mah. Ari Bapak damang cenah tu sarujang bajing meujeuh jang. Dina waktu ayeuna dewek teh melang. Kamari lain bagian ngarona ayeuna dewek teh bagian ngaronda dina peuting ayeuna teh sip benernya Pak bagian Bapak ini teh nyanak naon Bapak keur di pos ronda aya we kopi wae mah laras direncanakan makening dia di naon di sponsoran peuting ieu teh kusaha Bapak kulingkung seni Tanji Giri Indah Putra di Cimara. Alhamdulillah nuhun Mama Gilangnya cicipanan wangi segala merek ka urang teh laras loba baraya loba dulur terutama ti tukang tamur Tanji Giri Indah Putra teh aya Cep Didin ngirim dua losin lauk asin ujang bagja sanajan ngirim lauk asin ya loba-loba ting mah dijual ge payunya Pak sabab gini cek keterangan teh mah payu kene bangke asin yang tibatan make jelema tuh geuning amuing lamun napakuran kana diri urang sewang-sewangan nya kitu teh leuwih mahal teh mah bangke asin lauk peda jeung sajabana tibatan bangke jelema mata naon anu rek dibawa ku urang pikeun kemaot jaga teh iwal pagawean ai pagawean teh pagawean sapopoe nya disebutna amal teh laras moal mungkin urang geus maot banger we dikurebkeun ka dutan tah geuning apal maneh jang nah Semar makadon ngajak ngomong jang euy si Uju karunya naon jang henteu Pak karunya tinggalkeun si Uju karunya ditinggalkeun makanya aduh hayang nyaho awena naon jang henteu cepat tuh cici tong cek cok henteu teh naon Pak kitu dewek bahayang mamagahan we saeutik lajan saperelek dua perelek makan jadi anak loba heula dewek ge sarua jiga maneh ujang jadi kepala RT. Ai ngaran-ngaranna jelema mah ari ngaran-ngaranna boga jabatan mah sabenerna teh bingung nu teu manghitung-tung susah payah nu teh sudahna nyejang. Nya Pak. Alah si Uju pada naon yang henteu Pak. Tong cek cok kan. Naon maneh teh meuli jiga nu teu fokus kitu. Henteu Pak itu ada.
itu karunya nu belah ditu teh kekurangan cai kopi pan kopi mekal itu dibawa ku si Dawala nya tuh lajengna kumaha Bapak tah hanusa lajengna lah karunya kasih uju dia kan naon yang henteu Eta Akang ai maneh ditanya ku kolote sok ngabalieur lain ngabalieur Bapak sok itu si Akang mah. henteu abi teh tariris ieu sarua tiris mah dangarana di studio Raharja Kamulan mah kitu make AC teh Musim salju, ladang gugunuk teh musim dingin. musim dingin ya siga di Swiss aduh ampun deka kitu nanya Pak ari Bapak teh kumaha atuh salajengna tah anu dicek omongkeun ku maneh bieu teh eta teh filosofi nu gede mawa amal urang sapopoe bawa amal urang dina pagawean urang teh nu hade da ngaran artina amal teh pagawean Laras. da balik urang ngaligincing teu mawana naon sanajan harta benda loba sanajan harta mewah jabatan anu sakituna kadudukan kajatnon jabatan anu tinggi nepi ka sagala rupana moal dibawa ku ngaranna maut Laras. lah nya kitu teh Bapak mudah-mudahan atuh Bapak teh sing paparinan kasehatan sabalikna ilaing oge tah ngaran-ngaranna kolot masyakur bisa ngabajaan bisi hayang nanyakeun we da kolot mah di tukang teh mah sebagai naon ningalikeun we dengan kumaha kinerja barudak menonton layar belakang lamun budak salahnya geus kawajiban newek mamagahan lamun benernya kudu dipapagahan disangkan leuwih bener kaituna Laras. leres ba aduh mulai Bapak ye geus kumaha ngadata teh ayeuna teh jang nya alhamdulillah kamari ge tos didata masalah bantuan sosial ceuwai malah ge geus tos ibu pasihan Pak alhamdulillah heeh hadi cemimin atau centin atau cekekek nah Bapak Muruluk itu jiwa teh. muluk kitu si boga kolot lah si kujuk moal naon kitu si kujuk Moal. naon yang itu Pak itu aduh alhamdulillah Pak tanuhun pisan menikah tampi Pak mudah-mudahan atuh urang teh sadayana singa dina kasehatan tah sakitu Amin. dewek marek ngahajah ka ditu rek ka posrona deui balik tadi ditingali di teangan di posrona teh silaing teh eueuh kamana wae maneh teh bieu teh ngobrol jeung Uju rek mempersiapkan keur liweuteun ayeuna peucing sok aja aduh nyaan loh si Uju nepi ka boting tinggalin di ditu we meureun cicing si eta Ratang meureun. yuk dapat yuk mana nyeri teuing nyeri ati kita melarkeun batin nyeri sorangan atuh ala ieu tega teuing ini tisu guru nyunggeun subuh abdi tunduk muka kentulak batin nyeri sorangan aduh ala ieu tega teuing. Astagfirullahaladzim. Alah, teh keur galau ieu. Ai nah galau atuh ceuc. Tahu nggak Cece sekarang lagi galau? Galau kenapa? Galaunya pertama, alhamdulillah Cece teh tadi teh ketemu dengan seseorang. Aduh, pokoknya mah pakai topi hijau. Topi hijau. Bibirna teh rada ngajebian pokoknya. Pokoknya mah aya tukang simal di dieu ngaranna Didin KO. Lewat pokoknya mah aduh Gusti Nu Maha Agung. Iraha teh. Tadi jam 4 seperepet. Nimpet perepet Jakarta. Hi pan aja teh dalami ieu di Jakarta. Di Jakarta teh 25 tahun. Naon ngumbara di ditu teh? Iye. Ai. Iye. Ngumbare. ECT ngumbare di Jakarta. Ngumbare abong Jakarta gitu loh. Ih, gak apa-apa.
Enggak apa-apa. Eca juga makan sama tumis kenteng. Kentang tuh. Kenteng. Kentang. Oh iya kenteng yang kenteng. Abang orang Jakarta. Kentang. Ditambah sama bancet Eca teh. Nah, bancet. Bancet digoreng di sangrai enak sekali. Lain aja beli ke kasmaran sekarang nih aduh astagfirullahaladzim. Di pikiran selalu kasep siap pokoknya nama kasep lamun cek dina lagu dangdut mah lagu India mah aya geuna nada cing nyungkeun surupana. surupan. La 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 la. Ada. La 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 la. Ay, tarik sis. Aduh kamananya kabogo ece tadi kasep ngaranna teh depanna U sok tebak ku barudak. Sa? Bener. Tapi salah. Ngomong benar tapi salah kumaha. Ya pokoknya mah huruf na U tungtung na U sok naon. Uncur sia kemana wae ngomong teh. Hareup nau tungtung nau. Sok saha? Uncuing. Lain. Uu salah. Sok naon sok? Umet mah bapak sia tuh. Unaon sok? Taluk. Taluk ah. Meni geuleuh. Banyak karena utah. Sok naon sok arana sok tebak sok. Ucing. Ucing lain ucing sok. Bajing atuh. Lain. Gilang. Lain sok naon. Taluk. Taluk ah. Lalai. Paling aja kapanggih atuh. Hareup nau tungtung nau lalai. Pokoknya mah halus eta teh. Kasep teh. Kasep pokoknya mah janggotna bodas. Lain aki-aki eta teh dipikok. Dipekok teh Embuna bodas. Make cek aing oge sia teh make warna hejo. Tengah Bandungan di tadi teh nya. Ai sia teu ngarti we make warnana warna hejo. Warna hejo. Uju. Bener uju. Kamananya uju teh? lir pendre nyatana ieu nuju bunga nu taya papadana namina neng duka neng naon ieu teh neneng bedot duka neng naon Neneng berir. nyatana ieu Mang Juju sumping pisan di payuneunana atanapi mapahnya ketan anu ieu namina neng duka neng naon kitu kayanana Geningan alah suantena aduh Gusti nu Agung 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 Meni muluk aya anu dagang itu saha meni ulah lulumpatan Neng naon iya ih ulah lulumpatan astagfirullah eta murah kana teh muni sok tadi deh kan ya Astagfirullahaladzim. Ujuk ka dia atuh meni ditu teuing. aduh isin Ujuk mah jangan malu-malu atuh. Ujuk ka dia. malu Ka dia. Ka dia. aduh kumahanya iya hati kot kedeg-degan kieu aduh Ka dia ujuk. aduh kumaha ieu dicepot ka mana tidak baturan teh teu datang-datang entong bisi aya orang ketiga Ka dia wios ketiga mantep kena wawalan ku suuk. Ka dia ujuk. aduh kumaha tuh nya neng itu Aduh meni
ngibing lah meni sae. Aduh Gusti Nu Maha Agung beli lucu Mang Uju beli sae pisan ngibing na. Mang Uju tos emam. Teu acan. Allahu Akbar, kasihan calon suamiku belum makan. Aduh. Ujang. Disebut calon suami. Iya, sanajan duka janten duka henteu ge da Mang Uju mah kasep. Aduh kasep cenah. Sakitu borongongok kieu kasep. Astagfirullahaladzim. Mang Uju tidak boleh merendahkan diri. Kamu tuh gandeng sedeh. Tukang kenang kumaha cenah. Tukang kenang edah. Allahu Akbar. Mang Uju, anai kan coba dari dulu kita bertemu saya. Iya, kenapa tuh baru ayeuna? Nya duka kumaha? Da Mang apa Mang Uju teh tiba heula ge dinyeri wae ku awewe teh. Atuh tong beja-beja eta mah. Nya Mang Uju. Kenapa kamu menileseh gitu Mang Uju? Allahu Akbar, belum makan sayang ya? Iya, aku belum makan. Aduh, mau makan sama apa sok nanti dibikinin mau sama ceplok enong. Atanapi naon soknya didamalkeun ieu ku mamah empah. Mama empah cenah. Aduh, aku teh pengen apa ya ini teh? Pengen yang belum ada pokoknya. Oh, pengen yang kayak gini gede-gede. Aduh, apa itu? Nyium. Aduh, apa itu nyium? Nyium itu apa kalau mah tanda kasih sayang aku kepadamu Mang Uju? Aduh, tapi kok rasanya ini cepel-cepel gimana? Cepel gimana gitu kerasanya? Iya, tapi karena hati ini, karena hati aku teh meniser-seran jol tenang, kenapa? Iya, pokoknya mah diam ya, shoot, jangan kemana-mana, tunggu aku. Mana Uju awewena sete? Di dagoa tadi, geus ini deui. Saya mau terang bejaan atuh. Hayang nyaho, Neng sah ngaranna. Aduh, poho beda tersempat non kenalan geus kaburu ngaleos. Aduh, geulis yo. Demi Allah geulis. Allahu Akbar. Aduh, aing telat kadon tadi teh ngobrol jeung bapak. Paingan ku kami di dagoa nepi ka setengah jam leuwih. Aduh. Alah telat atuh kumaha tuh geulis pisan yuk geulis. Geulis pisan. Kumaha ngobrol jeung maneh bieu? Pokona mah nyaman pisan. Hati kuring teh asa bergetar. Aduh, hayang teuing panggih dewek jeung eta wewe. Bae ke dewek. Teu meunang atuh kumaha ieu teh? Oh, atuh ngan ieu mah hayang nyaho we besing urang mana besing yeuk ayeuna teh keur usum corona lamun luar ti lemur tumaritis bahaya ke kumaha lamun manehna keur kakenaan Covid-19 jeung tepa ka maneh. Amit. Ditanya ku maneh urang mana teh? Acan bete rek ditanya teh kaburu ngaleos. Aduh, tobat nepi ka kitu na ngaleos da ka mana? Tuh ke belah kidul. Ayo udah kitu. Hayu. Aku akan persiapan kasih makan buat calon suamiku. Aduh, calon suami. Tinggal iya nu digoreng ya. Aduh, saya naon teh naon? no kasur. No kasur. Apal no kasur? Naon aya no kasur? No kasur teh tumila. Ya teh enak pokoknya mah tumila. Kawas lagu wae tumila. Ih, sokra laguna ge enak. Kumaha? Tumilati aduh boxing. Ada tonjokan ku adina tergila baki bosen dapugu ayat gantina. Aduh enak. Kok malah mun digoreng enak keur usum. Kitu tumila. Tuh katingali aya sayur, ayeuna teh keur usum teh.
sayur sia mana nanyakeun wae atuh ieu teh sayur katu dihijikeun jeung sayur naon sok sayur kelor ieu teh sayur kelor teh bisa mencegah penyakit COVID-19 kelor teh sagala rupa obat gelo herbal teh mulutnya herbal alhamdulillah tuh ya kira ulang cobian tuh keripasan beli atau pisan wush tah naon deui awewe euy jauh kene ieu teh jauh kan belah mana eta belah hareup ai belah mana hareup deui belah mana kalewihan heh kalewihan reret Ush, astagfirullahaladzim. astagfirullahaladzim Gusti nu agung Allahu Akbar sia teh saha atuh ujug-ujug datang belagu tepun tepunten teu naon lain-lain di RT manya aya RT kitu Gusti nu mah agung ngisieunan ulah kitu RT teh kumaha assalamualaikum ulah ujug-ujug di hareupeun tuh jadi we bararahe hampura atuh neng hampura-pura naon teh tong hampura hapunten neng sebal tuh Kang heuleuk hapunten neng sebal ngambek Kang leuh ceurik ye ieu teh jaba beli tengah hargaan dirinya mah ieu teh aduh Gusti rep kabararahe keur calon suamiku heuh hampura teuing sia Kang kok geus pundung sepenuh mah awewe teh sok tega kamu mah ini makanan teh buat calon suamiku saha uju kudu kasaha tuh meuni kitu geuleuh kamu mah meuni sebal hampura gerak-gerawan ujuna teuing jo hei tingali itu baut aduh naon eta di bararahe kieu itu baut itu heuh pada hampura kitu dewek yang ngebahekeun teh dah heuh pan sugan teh jauh kene cing orang digireun aduh beb teuing nyaho mane mah lain uju RT si bebel bebe saya kenapa kamu teh jangan ngambek geus didit we ngobrolan oh nya aduh hampura kitu bejakeun yuk siap ke dibajakeun aduh hampura euy teu nyangka suka teh jauh kene atuh aduh aing mah nepi ka kieu buat pebalatak kieu heuh lah kudu kumaha urang tarimana ka si neng eta nya paranas kene aduh ting neng saha eta teh aranna teh heuh buku kita apal deh ka buku neng teh neng tet meureun aduh ampun kitu janganlah laras kudu kumaha mawa naon kita hampura nah deweknya euy lah kitu mudah nangan we keur ngubaran heuh hate si Juju heuh rek mawa oleh-oleh jeung nanaon sugana keur ngubaran eta si Juju jeung calon non calon pamajikanana heuh kitu nyatana ieu uju sareng Neng Nurmi bari jeung ieu uju teh tacan uninga saha namina aduh salaresna namina teh nyatana Neng Nurmi teh ya nyatana ieu uju di perjalanan nuju ngawangkong bari jeung hatena sedih wireh masakan anu tadi diacak-acak atana pikadupa ku sastra jingga Uju kulan ih
auju tingali neng teh sedih ya teh. Ya tutong sedih neng. Nya gitu auju tos uningan nami abi. Teu acan ya. Kayak ulah belah di ulah belah di ulah. Auju Kula. kadia atuh kadia menilami pisan ih mapah teh. Meni sebel pisan ih ka RT eta meni Culangung pasakan kage Mang Uju teh anu neme teh nya nepi ka bararaha punten nya Mang Uju. Dana naon gelis, dana naon. Nu penting mah tos berusaha kangge nya ngadamel tuangeun keur Kang Uju. Nya punten nya neng ya nya. Keun dana naon dangarana ge manusia, tempatna salah. Da Kang Cepot ge meureun moal ngahajangan depak teteh. Nyangan gitu we neng mah meni seueul tadi teh kanu angen peda tuangeunana teh nya meni jadi acak-acakan Kang Cepot ge jigana teh isineun kitu Mang Uju. Tak kitu Mang Uju. Ki ai abi teh tos uninga nami Mang Uju, ai Mang Uju teh naros-naros ka abi. Nya tos uninga teh acan nami abi sok. Ai ho hilap abi teh. Alah kenalan heula tuh. Saha neng teh? Hareupna tungtungna i. Hareupna tungtungna i. Iya sok saha sok. Neni. Salah. Aduh. Nenen. Menegala maknya namina menijorang gitu kanu nenen. Mit amit. Tungtungna i judi. Yes, sanes. Tungtungna i sok. Nenti. Sanes. Taluk. Taluk ah. Tungtungna i teh nami abi teh Nurmi. Nurmi. Nya Nurmi. Neng Nurmi gening. Nya ai Mang Uju kelahiran tahun sabaraha? Kang Uju mah kelahiran tahun gajah. Bet amit. Allah Akbar meni kolot-kolotan teuing Gusti teh jiga Nurmi. Ai Nurmi kelahiran tahun sabaraha? Hah? Kelahiran tahun sabaraha? Tahun berit. Tahun berit cenah Kang. Nya Leuwih kolot. tos gaduh bojonya tos gaduh garwanya Kang Uju mah Nu meh teh acan. maknya teu acan da lalaki ayeuna mah teu mending bujangan teh padahal mah ngaku-ngaku bujangan teh padahal mah geus kawin. Ulah kitu neng. Tong pada kabeh lalaki teh sami da benten atuh teh kabeh lalaki teh sami. Oh bentennya ai neng mah jujur we nya ka Uju Kang tos nikah teh 18 kali. Anu kahiji ditikah ku tukang kacapi alhamdulillah kenging 2 bulan. Anu kadua ditikah ku tukang simal kenging 2 minggu. Aduh. Ditikah tukang saron lumayan ada lila tapi boga anak gede. Sarang waranya. Nya nepi ka sereg teuing. Masukna teh acukna ulah jorang kemana wae teh dina YouTube. Nya acukna. Terus ditikah deui. Kusaha? Ku tukang rebab. Alhamdulillah kenging 2 sasi. Aduh, ku tukang rebab. Terus ditingkah deui. Kusaha? Ku tukang kenang. Alhamdulillah kenging 2 detik. Nah, sakedeung. Hah? Nah, sakedeung. Asa digarelean ada leutik. Letik acukna maksudna teh kitu. Acukna. Nya kitu. Anu sereg mah bedana teh nya ku tukang saron we rada lara mentegek kitu da sereg.
sereg teh nya sereg rezekina sugan we atuh urang teh tiasa sasarengan Mang Ujunya. Akang mah bade naros we kieu. Naon? Ari eneng teh ridho teu? Ridona kumaha? Nya pamidi piboga ku akang. Nya ridho pisan atuh ridho lillahi taala. Aduh, nu nyaan. Nya leres. Aduh, asa ngimpi ya teh. Assalamualaikum. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saha Mang Uju itu? Tah. Mang Cepot teh nu tadi mau mahekeun sayur nu kana ditu. Oh, nya atuh nya sok atuh cenah kali tadi Mang Cepot. Lobat. Neng punten ya Mang Cepot kumawantun nembe teh. Teu naon teh saweos Mang Cepot abi mah ngungkul pada tadi teh tos persiapan kangge Uju tersayang. Duh. Uju. Mun disebut tersayang gitu. Nu mawe eta Kang. Asa kumaha jol disebut sayang aduh. Nya saha aranna cenah? Arana? Hayang apal? Kasih tahu nggak ya? Ya masuk itu Saha ngaranna? Hareup TN tungtung i. Oh leres Neni. Sanes. Lain Neni. Saha? Sok tebak. Nopi. Lain. Nopi neng. Lain. Nuri. Lain Nuri sama manuk. Lah saha atunya? Sok atuh neng taluk neng di Mang Cepot ieu sana we teh. Nami neng teh Nurmi. Oh, Nurmi. Aduh, punten ya nya neng amang kumawantun nembe. Nya teh saweos wae mangan amang teh ulah sakali-kalinya Mang Cepotnya. Leres aduh kitu biasa we da sibuk urusan RT. Tak kitu bisaan maneh Uju sia teh. Anu ngaranna milik mah teu apal Kang. Jol kejlik neng geuning hareupeun. Oh, keun wae hayang kumaha cenah ayeuna? Asa reuwas tadi teh heureuy hungkul. Heureuyna? Heeh, teh di ku Uju tadi tanya. Dupi neng. Non seh ridho pami di pibana ku akang. Terus kumaha cenah? Ridho cenah Kang. Aduh halus yu euy. Lain geulis awewe teh ngan pada huntuna mancirit yu. Rada sarua lah jeung satipe jeung mana-mana kitu sugana atuh ngajodoh sia teh. Oh 11-12 nya. 11-12 nya. Pada ke diadukeun. Pakai truk atuh meureun. Atuh jo sia teh. Maksudnya gitu lamun peureun. Alah alus tipeuna teh tipeuna teh lain ieu tipeureu teh teh. Peureun cenah kula. Nya kitu Pak RT tapi Mang Cepot nyepi dua restuna we sugan we abi teh janten ngan saupami tiasa mah enjing atarapi ira-iraha da kada dihalalkeun tepangan we ka buminya da bumi abi mah tetep ieu di Tumaritis teh. Di mana neng? Di mana neng teh? Ieu di Palitongo belok kiri belok kanan nanjak we ka ditu ke aya namina Bapak Ustad Bajing. Sok urang usah naon? Lain Ustad Bajing eta masuk di sebatan Ujang Bajing da eta teh namina teh Ustad Iman. Oh Ustad Iman. Oh Pak Ustad Iman anu di ditu anu rada penek-penek. Da eta pasida teh nya lamun tiasa mangkewe tepangan ka buminya da kada dihalalkeun nya Uju sayang. Alah siap sayang. Nya pokona mah dadah. Nya cek aing oge aing balik ke tadi kenangan. Keun wae. Aduh ampun Uju boga milik maneh teh. Sidikan tengipi-ngipi acan urang ge. Jol tiba-tiba kejelig we. Sok atuh tuturkeun bebeja tu ka kolot maneh sok kali itu. Siap. Uju ampun.
kalawargi sadayana kumaha kelanjutanana meureun ke bisa bersambung di dina channel Raharja Kemuliaan ke mah aduh siga nanti si Uju teh sagala di persiapkeun komo ngadudana meunang si lapisan teh Iya teh mangih milik we. Mudah-mudahan atunya si Uju sing menang mangih milik anu luar biasa. Amin. Urang doakeun eta mah bageur mulai turunan Ustad Iman mah kitu tadi tumaritis. Kang percaten. Eta teh baheulana mah ujang bajing dah heuda sok heureuy we bajing jadi we eta teh Ustad teh diaranan bajing. Oh dilandi. Ilmuna mah gede tah Ustad teh. Lalawa. Ustad Iman lah bagja bebesanan si Uju mah soleh si Uju mah demi Allah. Bagja terugi. Terugi menangkeun si Uju mah heuh tak kitu nu matak wayahna we jangke mempersiapan mobil siapkeun siap motor siapkeun urang bebesanan ka itu jeung kakak ngaleut Kang ka ditu ka Ustad Iman makanya Ustad Iman teh bageurna keur teh kacida bageurna kan pada rada teh geus we kumaha we eta tah neng nurun dat moal jauh ti luluhur tak gitu rumah tak gitu tah jangnya tong kemana-mana tong teras we pokoknya di channel Raharja Kemuliaan insyaallah mudah-mudahan teh ngehibur kangge kadul-dulu nu di lemur baraya nu di kotana tong kemana-mana ke tinggal sambunganana oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.